cak guru urang almarhumlah zaman akhir kuari teh geus ulah ese tapak tina duit pamarentah geus jago kiai kuari sakitu doang geus ulah waka geus tapa di luhur gunung teh kudu ente kudu di luhur gunung heulanan tapanan teu kudu di jero eta teh di jero guha teu kudu heulanan di zaman akhir kuari tapak tina duit pamarentah geus jago ustad geus jago kiai ayo teh masya Allah kuari dele kuari ti ujung Banten datang ke ujung Jawa Timur kuku cuprakan kabeh atuh ndek kumaha hararebata kuari teh kudu dijauhan berarti pamarentah atuh henteu emang ada tuh syekh jauh ke jeung para pemimpin henteu deukeut luar biasa sederetan ulama-ulama besar teh atuh deukeut biasa Kiai Ahmad baheula deukeut Kiai Ahmad Khotib deukeut luar biasa masya Allah nyaho henteu cak urang mah kieu ye leulitikan deulanan Abah Sepuh kadatangan ku Bupati eta teh Taju Sobirin zaman harita awal teh beta Taju Sobirin teh harita teh minta hanteurlah ka tukang ojek datanglah ka dieu set kebal obrol si tukang ojekna nangguan laju Abah Sepuh teh dibere sodakoh lah zaman harita 5 juta leutik-leutik wari mah nyaho 50 juta nyaho 500 juta kan 5 juta ku Abah Sepuh eta duit teh ditarima teh beuh pohara kadeule bungana dihareupeun eta teh Pak Taju Sobirin teh tengah teh digerokeun tukang ojek dibikeun ka tukang ojek hayo set geus be tukang ojek teh nyaho naon neulanan balik barang datang baru wah kaget isukna balik deui kan ka dieu kiai salam meureun seuri be Abah geus jang sia set be coba lamun datangna ka Mama Pudoli